Nu hidang berarti. Macam apa gitu? Ada sanggup tujuh nih, jangan mau tempe, ini mau daging. Asli cerita nggak berarti? Bang Royal lah dia. Arti mere orang uang makan 30.000 di bos catering teh. Kerja masih Arul ini mereka. Arul aya Arul pecahan mau apa di mana? Emang tadi masa guru saya ilmu. Arul teh sabaraha kali kawin teh? 3 kali. Itu lah ngomong-ngomong ge. Kita gaweana anjir, gaweana. Kieu. Kata si Ferry kalunitan. Lain jeung sia mah da sok teu mun dibawa ka Karangasem na pengkolan hek diecageun mah. Da langsung murungkeun cenah ge. Pengkolan eta Ini itu di Batu Belah. Itu lamban mah teuing dosana masih jangan anjing mah. Dayak awe-awe eta. Dayak keturunan Sumatera tak si anjing ieu. Naon? Da teu baheula teh sia kana kacamata aing kana hordeng. Menang hordengna. Eta mah di DP-an teh sabaraha nya aya 400.000 gitu euy. Ena dibayar kabeh ketang euy. Salah warna kayang teh. Tapi dah memang geus dibelikeun bahan kabeh atuh. Berarti ke angklungan teh lewat Karangasem meureun nya. Tan teh ka Klungkung. Angklung ge. Salah warna eta diadat meureun da nyingkah tapi ka kiwari jeung si ieu teh teu kadinya deui. Jadi dia nya mah. Asal itu ya. Galak Mang Aris. Ka Klungkung teh. Sumatera atuh anjing keturunan Dayak emang. Meruket mana sieunnya? Mun kasampeurkeun kadinya teh teuing aing. Kalimantan meureun. Mantan. Da tapi ka kiwari aing pengkolan eta si anjing ieu sok ngalokon. Dia dikeun ku aing. Nagok mah anjing meureun teh nyontrol mah. Asli aing si bagong ieu cing teh warna hordeng. Kopi wa? Ayo kopi dulu. Da hordengna teh teu kapasangkeun tapi ka kiwari ge. Duitna geus. Real nawe bungkul. Doraka anjing teh. Itu si anjing ieu da goblok gimana. Perjalanan baheula nya. Aing tapi ka kiwari ge si anjing ieu mah anggar ya na pengkolan. Dosa na inget teh mah. Dosa na inget Eta teh lamun Dosa teh teh mah bere orang kari mal-mal sieun mah. lamun diluruskeun teh pas ka imahna eta teh teu dibelokkeun kitu anjing ieu inget wae eta si Maka seumur hirup inget teh goblok ini dosa ya. Heeh. Mata saumur hirup ieu mah inget ngaliwat. Aduh ngajahit sih mah. Caing teh lebarnya. Lebarna 4 meter. Tinggina 2 meter. Da dibalikeun. Aing jeung si Firman anjing dijahit ku si ieu yo. Pas dipasangkeun ka ditu teh anjing naca deui teh. Tina janela ka dieu teh. Ayo si Ari. Pan atoeun anjing si eta mana kitu ukur. Anjing. Kajeun kere jadi kekes ya. Dalamun ku ayeuna mah aduh. Geus anjing mau apa ya. Caing teh gimana ini? Ya udah singkat ada tukang jahit tuh di depan, bucing teh benerin. Tuh malu lu tukang jahit teh. Nah, Anjing dah. Ke rumah nu masangna nu karebel hungkul jeung si Firman nu kararit we. Ngan teuing si ieu manggih jeung Mang Wawan teuing ti mana si ieu? Bawa naon? Si Wawan gemut. Paning Wawan mah tuh. Geus di baheula ge aya Di tukang dinya, kacamata. Oh, grup kacamata. Tadi ge kana masalah tepat ieu ya. Kareamu. Geus soream. Geus Korea mah da baheula mata cereknya Oh, wah masang. Masang jeung baalan gitu ya. Penting ngagubrak. Asli wah ngagubrak tuh. Bakat gua. baru masang teh bisa naik dari pu atuh. Mang Alan teh bisa terkaitan untuk Sudah kita bahasa terbawa batu jadi pasangan beneran tidak belajar nela. Mau apa alah? Kalau cenah kamu, kalau apa alah? Jangan kalah boleh saya cenah abi. Nah cerita si Mang Aris mah
Oh, pada naik ke kerekelan we. Ah, gua menjelek bener. Aku cerita Maretau mah kalacak eta teh. Mengamai kayak pas memayongkon gitu bisa kan naik anjing trekelan dulu kan. Awe. Teu aya nama gua menjelek. Pasti ada bisa. Jadi bos. Gua menjelek. Mang eta biasa, mang nih. Oh, mang yang kalacak karel. Soalnya Kalau di motif wae gitu ya. Nyopotkeun eta dihanap teh. mana Indonesia di mesin mah teu bisa pisan naik laporan ini. Power. Cenah bisa euy. Ngedarek-dek si teh Naik niu. deh, udah beda tuh motor naik mah. Jadi pernah labuh saya trauma gitu. Naik tangga dua tangga gitu. Power gitu taruhnya. Urang mah tuh masang anu di ditu anu ngadarek-dek mah. Tadi patung kuda di dinya di naon teh ngaran teh nu gacu eta. Untuk perumahan eta 2 tingkat anjing 8 meter. Da geus nepi ka luhur Mang Budi cek aing teh nitah Mang Budi panya teh bakal bisa Mang Budi teh. Geus dipasangkeun ka luhur teh sanggup da aing aya geus kagok rek nyerah kumaha eta cek geus nanggung. Hiji deui aja bani. Anjing da eta tak ngateukeun kieu teh ngateukeun bor teh. Geder bos ya Ini yo. wahyu atuh 8 meter nu dinya nu di Canggu. Dua sambungan. Kan lawa. Geder sia 2 juta mentor 8 meter eta mang masangkeun. Dua Sanggup sambungan mau scaffolding wahyu ya, kan. mau lebih ya. Soalna lamun ku kapolnya mah daek nya. Iya, Teu bisa masang kapolnya aya tangga beus, aya tangga kaca mari lieu di handapna sieun gagubrak. Lamun nolesnya saeutik geus kana kaca kana tangga. Iya, tengah-tengah kaca mah. Mata kadang supaya nu meuli gordeng unggul ningkur muluhan masang lain urang mung nyokot anjing keur maburuna saeutik Eta teh resiko gede. tanah maren itu mangari cenah pamasangan tuh 2 Cek juta. paribasana urang mending keneh wani motong 10% teu dipasangkeun ji beneangan sorangan. Teu lagi ku saha masang teh wahyu teh mah. Itu tukang bangunan nu mana? Ieu STG lah kalian ya puguh. Masih. Masang nu jarang kuno 4 meteran mah kuing kabeh. Anu make tangan manehna nu jangkung teh geuning. Mani ileung-ileungan di puncak tangga eta teh nu 2 kali lipat teh. Ri masang sajandela teh di puncakna urang teh bae nangtung teh. Tangan nu dikieukeun geuning. Masih jangkung eta mah nya aneh hordeng teh. Tangga disambungkeun. Eta nu disambung teh di puncakna diuk teh wa kieu wa. Teu bisa teh. Anu sabeula nu hijina sajandela ri anjing. 2 lantai atuh dihijikeun horengna. Mari cenah 2 juta bae mah cenah salamar. Anjing 2 juta na salamar najis cek aing teh aing nya. Lain ngakasieun ngeleseh leungeun ka luhur masangna aing nya. Sieun urang ngaborobot pas Ada masalah STG. STG kan scaffolding urang rek sapoe 2 poe ge anger mayar mah. Kudu sewaan sakitu. Sieun aya parabot ngabelesat lain ti dinya mau golempang anak. Kaca na marilit kitu ka luhur tuh. Ah anjing najis sieun mah entong ah. Jeung ayeuna mah cenah sistemna di Bali mah nyewa-nyewa teh lain sih kudu dibeli wae ya. Teu make jaminan mah. Iya, Jadi jaminan ngan jaminan rek saeutik rek loba rek Tetap anger gitu. Ngan kayak dipotong sabaraha poe dibalikeun deui duit gitu. Hareupeun si Ciko eta. Scaffolding Kemarin murah. kan orang nu Si urang aya langganan scaffolding mau 2 set. Biar seberapa 2 juta.